iraha Allah samar. Teruskeun. Eta teh anu selama ditanyakeun teh urang teh keur batur sarare. Batur teh sare urang salat 2 rakaat we. Tuluy we tafakur. Tanya hate urang. Iraha Allah samar. Jawab ku maneh hate. Teu pernah samar Allah mah ngan uing sok poho. Kunaon hate teu eling ka Allah? Sabab kahijab ku surah Aqwan. Kunaon hate melong ka surah Aqwan? Sabab ditungtun ku kakuatan nafsu. Tak lamun hayang musyadah ka Allah lawan nafsu. Sanajan salat ngaduk-duk oge bari teu mujahadah mah moal wusul-wusul ka Allah salat teh. Naon sababna? Eta nafsu sok ngajak ningali ka makhluk. Ari geus ningali aya surah Aqwan jadi hijab. Nah gitu.